Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jajang Ngakak. Hai guys, coba lihat. Ketemu dengan pemain film. Film itu sinetron zaman dahulu. Film Beri Prima. Sekarang dia alhamdulillah udah pensiun jualan salak. Jualan salak. Dulunya ini sok sering beberes bagian kabel. Jeung beberes susuguh fisik artis kalaparan. Ayeuna saprak picalan salak. Kumaha, Kang? Alhamdulillah saya. Sae Cuman otak rada kirang saya. akibatin naon Pengaruh pangin Akibat depan barang daun gak jalan. pengaruh ekonomi anu melonjak. Tah ieu tingali kantong nage kuat ka. Ledeh. Geus bau sabaraha macem Kang. Ieu lamun Tuh. Saya ieu mah tuh saya first geuningan. ditingalikeun nage ngan luar nangkul tapi lebet nama Ieu eta teh teh beber tuh saya. kita ngagepok lebet nama. Ieu mah bisa nyumput di nu caang. Tuh nya pareureuh. Hai guys tuh. Hei. Keng nyancian. Ngancian. Alhamdulillah Akang ini aslinya dari Jatiwangi, daerah Kapur. Coba lihat tak. Bodas enggak ini orangnya nih. Alhamdulillah saking kulilat yang di kapur jadi tutung. Jadi mungkin ini kapurnya nggak mempan nih. Saking kulilat yang di kapurna jadi teka tutung kieu. Asli teh namanya teh Kang. Ari nami asli Marian. Aduh, tegap juga. Pame panggilan Uding. Jauh teriak kau nih. Rian Udingnya. Loba nu ngaheurian tapi bibir mah teu jeding lain. Ente, alhamdulillah. Kawit nama pada lahiran di California, Oh, Cios. ke Cios. Di Heuleut gitu. Diheuleut. Jadi sakada nama Aryan gitu. Harga Kemargi barajolna di Heuleut jadi Uding gitu. Udingnya jadi Rian Uding. Loba nu ngaheurian tapi bibir teu jedingnya artina nya. Alhamdulillah. Heeh. Keun bae nu jeding mah duitna bae sing kandelnya jedingnya. Ada lemes gitu saya. Ieu teh Kang saurna cenah Kang Rian Oding teh sok aya non bahasa nu heureuy anu can dikaluarkeun ku golongan artis papan atas sok gaduh cenah gogonjakan bobodoran Artisna ge Papan Jati benten deui. papan jati Papan mah artis mah. papan jati mah Abdi ge sami artis, cuma teu naik daun. teu naik naut Naik tahan bungkul abdi mah. Dan sanduy ka daun nama gitu. Tapi ti gulubag. mun kana udahan kuat ya kana daun malepet kana nya. Lah sok pusing-pusing bae hirup jalmi mah nya. Heeh. Santuy bae santuy. Hirupan teh susah. Susahnya Kangnya Gampil. kantun Kantun ngarenghap sok kaos ke kada ngarenghap. nya upami teu ngarenghap sok dokter gentos maot gitu. Alhamdulillahnya Anu mau pusing mah otak cager, otak hayang eta nu pusing. hese ngubaranna nya. Nah, eta. Ngubaranna mah gampang ku cager heula nya Kangnya. Bilih gaduk sisiniran Kang anu tadi teh kumaha nu istri teh. Istri teh can kirang jelas teh. Oh, istri. Bentar teh. Jadi Tip-tip buat istri teh kitu anu. hari istri mah kitunya Mun. kita mangrupikeun sapertos motor. Hari motor mah dicicil 2 tahun lunas. Lunas. Hari istri mah dikontanan seumur hirup teu lunas-lunas cicilanna teh. Heeh, pi omongeun angkonya. Pi omongeun angkonya. Kami cicilan motor mah Lunas. dilusasi oge. Lunas. Teu ditarik ku leasing, teu ngambak leasing. Berarti Berarti istri mah tilu dinten boge teu setor kamu gitu. tadi teh aya ATM teh kumaha Kang? Kirang jelas tadi teh. Kami istri gitu. Nilaian istri. Heeh. Kirang resiko. Kantun diharewasan. Kumaha harus seran tarik Kak? Kang. Mama salah menangkan jodoh. Heeh. Kedana dikana ke ATM sanes ka abdi. Beseur bae artos mah. Jadi ATM hese nyokotna meureun nu aya bae nu nyamperkeun ka rumah meureun nya. Kaneng suguan neng tah
dibere kacang. Nya beuki gacor tah ieu mah. Cenah beuki gacor bae dibere kacang mah. Nah, cangkuri leung deui wae. Kang Billy aya etanan diobroleun teh ka istri-istri kedah syukuran hirup. syukuran kumaha Kang. Gampil Kopi syukuran. na kopi rek kopi. Lamun cenah urang udur nyeri sirah, syukuran gaduh kene sirah. Heeh, terus Urang cenah udur nyeri huntu, syukuran gaduh kene huntu. alhamdulillah lamun teu Anu buka. ompong mah moal nyeri huntu. Oh lamun ompong mah kumaha syukuranna? Nyai syukuran teh berarti alhamdulillah moal nyeri huntu gitu. Angel parah nih. Jadi lamun cenah urang sikil cenah aduh mati karang syukuran kene we ulah ngarasula. Gaduh kene suku. Alhamdulillah. Ya, ai bade mah dibuntungan. Alhamdulillah gas. Jadi gampil aya syukuran teh sarasana. Jadi Aya aki-aki oge, mm, aki-aki wih Jumatan. Ai si sendal teh patukeun. sendalna teh Jumatan teh. Ya wih teh. Eta aki-aki ku nafsuna goblok ieu jelema. Heeh, Tapi ka patuker hiji sendalna jeung aing cenah. sisirangan. Heeh. Heeh, Aing cek kuring, bapak ulah ngambek. heeh. Bapak kudah syukuran. Heeh. Selama sendal aing paling hiji kudu syukuran. Heeh. Nya syukuran kene masih mending sendal nu patukeurna. Kumaha lamun suku aki patukeurna? Kumaha? Satu nyokota budak leutik, anjing can sabelah suku aki ceng teh eta mah leutik syukurna. Ah goblok. Eleh jajang Syukuran ngakak euy. kene. Sendal mah bisa kene meser. Heeh, alhamdulillahnya. Lamun patukeurna syukur kumaha? Heeh. Honda milih di mana? Nah, Iya. Honda ge mau nyadiaan suku mah. Aya suku cadang Honda. Iya Aya bob. suku cadang jelema. Iya bobodoranna kenging ti mana Kang tadina Kang? Gaduh gurus kan? Tuh abdi mah. Pilih tino Jadi aya ilham teh. Ilham lain bo. Tetanggi sim kuring gitu. Anakna mainna. Maina mah Terus ilham ti langit. tuh. Jadi ya mah ya si ilham gitu. Tong. Jika nata ngomong-ngomong banyaknya masa dingkonya. Alhamdulillah tambah gacor. Kacang hai gas sering berbicara terus. Mungkin kacang tanah habis nih nggak terasa. Jadi hari hidup mah dinikmati disyukuri. Itu. Boga duit dinikmati, loba duit nya komo. Udur syukuran kene masih kene hirup. Dan aya mamal kering. Sehat ya kitu deui syukuran batur mah kering. Tak ayeuna beli sakata padat singkat kahartiku channel-channel yang lain sok bilih yang ngomong carita anu kahirupan jeung sok sok Hirup mah nyaring lain ngimpi. terus Kang Pangsalah-salahna lamun jelema mengejar impian. Berarti jelema eta molor bae hirupna, usaha. Terus Jadi hirup mah kudu nyaring udah kahayang. Terus Lain molor ngejar impian. Dan nu nyaring mah moal ngejar impian tapi ngejar kenyataan. Ji sakali deui nya. sok mangga sok di Jadi lain mudag impian tapi mudag kahayang jeung tujuan. Makana kudu loba nyaring. nyaring Cek saha eta kamakola Mbah Surip. entos sakitu we Kang. Bangun tidur lagi. Nah, eta mah kamakola Mbah Surip. Jadi berarti Lamun lamun ngejar impian mah. tos ngobrol gitu mah anggar sasaran mah udud ngarokok ngopi dahar berarti eta Kang menulungan urang mah teu nyamuragnya. Wah, rezeki nu pangnikmat-nikmatna. tos segitu aja. Sampai waktu kita bertemu lagi. Lain waktu kita bapedak lagi. Bila itu tutur bahasa cerita kirang sabagodos jeung hate Kang Rianan Oding. Loba anu ngahareuyan tapi bibir loba jelema anu jareding. Rian omong. Wayahna teh kenging swing bisik datang. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye.